Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda, jejer carita Nyi Klet ayeuna bagian anu ka tilu nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut Leles. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagean anu ka tiluna. Kumaha salajengna sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzlan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Cag urang tunda heula kayan Jumadin. Ayeuna kocapkeun Pak RW katut warga lembur anu neangan Jumadin. Harita nepi ka tungtung lembur neangan Jumadin anu pajarkeun leungit. Diteang ka pangjaratan tetela eueuh, diteang ka sisi leuweung eueuh. Kuduna mah penting harita teh tahlilan kahiji, tapi kusabab Jumadin tetela taya di imahna tisaprak ngurebgeun layon pamajikan katut anakna, kayan di imahna jadi tiiseun rek tahlilan jadi teu jadi. Kusabab eta kaayaan warga lembur akhirna kompak neangan Jumadin. Mimiti nama mairah heula anu ngarasa leungiteun jeung salempangeun teh ku kasalamatan Jumadin. Sahanteuna ka tatangga atuh bari asa anak sorangan tangtuna we mairah milu ngahariwangkeun. Caturkeun anu keur maluruh Jumadin harita disebar jadi 3 bagian. Rombongan kahiji dipingpin ku Pak RW angger nyorang wates lembur kabeh kidulkeun. Sedengkeun rombongan kadua dipimpin ku Jang Ajid mapai-mapai jalan nuju ka kalerkeun tungtung lembur. Sedengkeun rombongan nu katilu dipimpin ku Jang Apud nyorang jalan kawetankeun. Maranehna nepi ka tungtung lembur neneangan Jumadin, tapi tacan keneh
aya laratan ngeunaan ayana Jumadin. Nakamana atunya ari si Jumadin ngariwangkeun pisan euy. Mun idit kamana atuh. Jadi weh warga meh salembur neangan manehna. Cek warga di antarana anu milu kana eta rombongan. Ulah nyarita kitu lur. Jiga anu teu ikhlas nulungan tatangga teh di dinya mah. Jol ngomong kitu wae, cing ikhlas atuh. Cek salah saurang warga langsung ngagebes. Teu kitu dewek mah, lain teu ikhlas. Tapi saking kumlang-melangna dewek mah kasih Jumadin, di teang kali itu teang kali eueuh. Dewek mah teu satuju si lain ngomong kitu teh deuleu. Hate dewek anu teu ngeunahna mah yeuh. Naon maneh molototan kitu ka dewek? Jika nu ajak ribut sia. Eta dua warga nu tadi nama ngarobrol biasa ayeuna mah ngadon patorong-torong. Ai Jang Sep. Geus. Nah ngadon parasea kitu. Jangan Jumadin oge can kapanggih. Marane ngadon parasea merebutkeun pesan kosong deuleu. Ngan untung. Eta Asep jeung Ujang anu ngadon parere omong kaburu dihuit ku Ajid. Kabeh warga nu milu kana eta rombongan pating rarandeg lengkahna marelong ka Ujang katut Asep. Tapi dina kayaan keur kitu ngadadak meh bareng sararea jadi pating rarenjak bari marelong ka luhur. Sebab tembong di luhur harita aya jurig hulu ngabelesat nuju ka arah kulonkeun. Jurig hulu. Aduh, cilaka we. Di lembur tungtung kulon teh aya nu keur ngajuru Kang. Nyi Nuning pamajikan Kang Dorman. Gancang euy, hayu cuang udag. Tuturkeun eta jurig hulu teh euy, beunangkeun tewak. Cek Jang Ajid. Hayu. Atuh Jang Ajid sapara kanca saterusna malalumpatan muru ka lembur tungtung kulon. Di satengahing jalan Pak Amprok jeung rombongan Pak RW anu tetela sarua ningali jurig hulu ngabelesat ka tungtung kulon. Ngandung harti eta jurig hulu teh ngabelesatna muru lembur Jumadin. Sedangkan jurig hulu anu ngabelesat ka kulon teh memang neangan mangsa orok beureum anu karek borojol. Sedangkan di hiji imah panggung leutik anu teu jauh ti lembur Jumadin kahalangan ku opat kotakan sawah jeung kebon jagong anu lega katut dua suhunan imah. Di eta imah panggung leutik teh aya nu keur ngajuru nyaeta Nyi Nuning pamajikan Kang Dorman. Kang Dorman harita cicing di tengah imah, sedangkan Nyi Nuning ngajuru di parajian ku parajik kolot nu katelah masaro. Jurig hulu anu ngabelesat terus entrepnya luhur suhunan imahna Kang Dorman. Ku Nyi Nuning kadengena di luhur imah teh aya anu ngageblug jeung aya sora seuri nyikiki. Ma, eta sora naon di luhur, Ma? Cek Nyi Nuning bari ngahanju. Masyaro gideug da memang teu ngadenge sorana naon. Duka atuh Nyai. Mama asa teu ngadengena naon ieu teh. Sok terus Nyai terus. Tong loba teuing emutan. Sok pusirkeun si Japang baina ngaratere lahir. Sok terus Nyai. Mohon Ma. Sok teras Nyai, teras. Sakedik deui Nyai, sakedik deui. Nyi Nuning katempo ngaheujeun meni pereumbeun tah. Sedangkan jurig hulu anu entrep di luhur suhunan imah. Harita tembong letahna ngelel jiga nu ngabayangkeun keur ngaletakan beheung orok anu karak ngelol sirahna. Eta orok anu keur diheujeunkeun ku Nyi Nuning katempo setik seeutik huluna geus nolol, badana geus katempo kaluar ngami tamayan gobrag ke alam dunia.
Dina kayaan orok lahir ke alam dunia, jerig hulu puguh geus teu sabareun hayang gerang hakan mangsa. Mangka barang jeung orok beureum gebrol ke alam dunia, langsung jerig hulu norobos kenteng jeung lalangit kamar nuju ka handap. Sat kebros jerig hulu turun ka jero kamar. Alhamdulillah nyai, budak teh lalaki geuning nyai, cek Masyaro. Nyi Nuning imut sabab bunga lantaran orokna bisa lahir kayan salamet. Dina palebah keur kitu, jurig hulu teh turun ka jero kamar. Jurig! Nyi Nuning ngajerit, laju kapiuhan teu ingat di bumi alam. Sedangkan Masyaro harita calangap ngemuka kaget anu pohara. Nalika aya makhluk huluna wungkul asup ka jero kamar ngaliwatan lalangit. Ngancan oge leungit tina rasa kakagetna, eta jurig hulu teh langsung metakeun hiji tindakan. Ngarojokeun pejitna kana genggerong Masyaro anu keur bolotot nepi ka tobros kana beuheung. Plus! Masyaro calangap bari ngeburialkeun getih tina bahan. Sapasang panon mulan kaluhur sarta nangtung laju lempang jumarigjeg nuju kaluar ti kamar. Kang Dorman anu keur nungguan di tengah imah dibaturan ku anak awewena anu karek umur 11 tahun katelahna Nyi Mumun. Duanana patinggalan juga kaget nalika Masyaro kayaana geus boborot ku getih. Masyaro, mak, kunaon mak. Kang Dorman jeung Nyi Mumun rariweuh. Masyaro boro-boro bisa nembalan ditanya kitu teh. Malah terus rubuh nyuuh nangkuban teu usik deui. Meh bareng Jang Dorman jeung Nyi Mumun arasup ka jero kamar. Cerit, Nyi Mumun ngacerit, laju lenggerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Sedengkeun Kang Dorman barang sup ka jero kamar, langsung ngajenggut buuk jurig hulu anu meh bae hasil ngegel beuheung anakna nu karek lahir. Krap! Eta jurig hulu teh dicingjing ka dapur. Laju gap Kang Dorman ngarawel kana bedog anu nyelap dina bilik. Eta jurig hulu nalika diancam ku Kang Dorman make bedog ngadonyi kiki seuri. Antika jurig hulu, panggil jeung aing meuli cacag sia ku aing deuleu. Cek Kang Dorman ngadak wanian yang hareupan eta jurig hulu. Nyok, geranyanya kulaku nyane manunya. Edek deuleu, maneh memang kudu dimusnahkeun ku dewek kurang ajar. Teu paduli maneh sanu penting dewek oge geus nyawa samaneh nu sabenerna da si jurig. Nyok, geura nyebutkeun ku nyane. Nya ngaran ku lamun apal. Sia teh si Suryati teh anu 7 tahun ka tukang sirna. Maneh kudu disirnakeun deui ku dewek kurang ajar. Dorman saterusna teu loba mikir deui, langsung ngaheumbatkeun bedogna pikeun dipake nyacag eta jurig hulu. Tapi sanggeus lila kalilaan, Dorman jadi sadar. Jurig hulu anu keur dicacag deh bet jadi aya leungeun jeung sukuan. Rupa beungeutna taram-taram jadi rupa Nyi Mumun anak parawana. Pon kitu di calana jeung bajuna. Baju jeung calana dipake ku anakna. Mumun. Aduh, hampura Bapak Mumun. Hampura. Tengah aja. Dorman terus ngaharup bari merhatikeun kayan layon anakna anu mandi getih, dadana rangsak, tapak nyacag manehna sorangan. Dorman geus kabobodo tenjo katipu ku jurig hulu. Tetela anu dijewang ti kamar mula teh anakna anu keur kapiuhan laju digusur dibawa ka dapur. Laju dicacag sapaehna. Kang Nyi Nuning kadenge di kamar. Durug-dug Dorman gancang lompat muruka kamar. Kang, hampura abdi Kang, hampura abdi
teu bisa ngajaga buah teh urang Kang, cek Nyi Nuning tamada ka salakina. Kang Dorman gancang ngarangkul bari ngupahan. Sabar Nyai, sabar. Urang ukur jadi korban kabiadaban si Jurig Hulu. Urang taya nu salah Nyai. Mana si Cikal Kang? Si Mumun mana? Hampura Kang Nyai. Hampura. Dorman milujuh ku Cimata sarta teu wasa pikeun ngajawab kana pananya ti pamajikanana. Dina kayan keur kitu, di luar kadenge pating gorowokna jalma loba. Tu Jurig Huluna euy kaditu euy, tu Jurig Kang. Kakalerkeun tuh udak, tewak. Anu sejena Ganjang teang Nyi Nuning jeung Jang Dorman ka imana Ganjang? Mung Pak RT, bangga Pak RT. Warga lembur diantarana terus muru imah Kang Dorman. Sedangkan Pak RW laju lalumpatan deui ngudag Jurig Hulu anu ngabelesat ngepung kabeh kalerkeun. Punten anu ngabelesat ngapung kabeh kalerkeun. Ajid harita ngetrokan panto imah Kang Dorman. Atuh Dorman gancang ngalepaskeun rangkulan pamajikanana anu masih keneh ceurik. Kang, bade ka mana? Di luar aya nu ketrokan panto Nyai, tenang heula. Nyi Mumun Kang, ka mana? Di kamarna Nyai, kela sagedeung. Akang muka heula panto. Atuh Dorman gentak muka panto hareup. Kulutrak panto dibuka. Breh, Jang Ajid ngajanteng dina golodog deket lawang panto. Kang Dorman. Mun, ayeuna Jang Ajid. Dorman neuteup ka Jang Ajid. Katut ka warga lembur nu sejena. Mun, abdi bade tumaros. Ka mana ayeuna Ci Nuning? Parantos lancar lahiranna Kang? Parantos Jang Ajid mung jakal. Ngadon datang musibah puguh. Musibah naon Kang? Aya Jurig Hulu Jang Ajid. Ngiwat anak akang. Aya Jurig Hulu. Barang jeung kitu jerit. Nyi Nuning kadenge ngajerit deui nalika bijil ti jero kamarna. Terus melong ka dapur, nenjo dua layon ngajerepat bari meh banjir ku getih. Dorman jeung Jang Ajid meh barang melong ka Nyi Nuning. Warga lembur anu sejen oge pating kerendeng jeung pada baturna. Ajid jeung warga lembur diantarana arasup ka jero imah sambil panasaran. Laju ningali kayan di dapur. Allahu Akbar, Masyaro, Nyi Mumun. Jang Ajid ngageter awakna sarta gogodeg meh teu percaya waktu nenjo eta kayaan. Pindahkeun layon Masaroh euy, pindahkeun. Tetela layon Masaroh teh tadi dipindahkeun ku Kang Dorman ka dapur. Memang ngahaja. Ngaduka teuing naon maksudna. Kang, naon maksudna ya teh Kang? Nyi Mumun tetela tiwas Kang. Layon Masaroh oge di dapur. Naon ieu maksudna Kang? Cek Nyi Nuning. Nyai, jawab heula Kang. Jawab. Dikumahakeun tadi anak urang. Nyai, tenang. Ku akang ayeuna urang jelaskeun kejadian nu sabenerna. Sangkan Jang Ajid katutu sejena jadi pada apal. Mun akang geus katipu ku eta Jurig Hulu. Katipu kumaha Kang? Katipu kumaha? Jang Ajid neuteub ka Kang Dorman. Laju ngareret ka para warga pilemburan pok nyarita. Mangga Kang, geura jelaskeun. Abdi oge sami panasaran teh hoyong terang. Atuh ka warga nu sejena wayahna we susulan rombongan Pak RW. Bejakeun sagarupa kajadian anu nembe nimpa ka keluarga Kang Dorman. Bagi nu sejena wayahna we panggagotongkeun layon Masaroh bawa ka tengah imah. Pikeun dipulasara sakubang istina. Maksudnya bawa ka imahna. Pikeun dipulasara ku kulawargana. Kitu tah. Cek Jang Ajid. Saterusna hayang menang jawaban. Mohon mangga siap Kang.
Warga lembur diantarana langsung ngagorotong layon Masarok dibawa ka imahna pikeun dipulasara sakawa mistina ku kula wargana. Sedangkan Jang Ajid jeung nu sajena terus ngabandungan kana guaran caritaan Dorman sarta anu merenahkeun pikeun layon nyimumun katut orok ngabagi tugasna masing-masing. Terila Dorman kadenge cumarita. Jadi kieu jujutanana teh Jang Ajid oge kanu sajena. Kuring mitina mah tenang we harita teh da sugan mah mulai kajadian samodel kieu. Kuring jeung nu jadi anak jongjon nungguan beresan anu ngajuru di tengah imah. Tapi dina waktu eta ngadak Masarok keluar ti jero kamar beri bibirna calangap tur ngabudah getih seger. Laju ngagedebut di tengah imah maot saharita. Atuh kuring kaget jeung nu jadi anak gancang asup ka jero kamar. Bari mahena ngajerit laju kapiuhan. Sabab jimumun nampo jurig hulu di jero kamar. Iwal ti kuring minangka anu masih tegar teh jeung teu sieun ku jurig hulu anu geus ngabinasakeun Masarok oge anu meh bae ngegel beuheung anak kuring anu karek lahiran. Nyatu ku kuring eta jurig hulu teh gancang we dijenggut buukna dijingjing digusur ka dapur. Didinya dina bilik nyelap bedog seukeut eta jurig hulu teh ku kuring terus dicacag beungeut katut pejitna anu ngambay. Tapi lila kalilaan anu dicacag de tetela jadi leungeunna jeung sukuan nya lila kalilaan mataram-taram rupana jadi robah jadi anak kuring serta baju katut celana oge sarua jeung anu dipakena tadi. Sanggeus kitu mah beleg we anak kuring dadana laluag tapak bedog katut beungeut narangsak. Kuring bener-bener ditipu ata-ata ku eta jurig hulu. Anu dicacag de geuning anak kuring sorangan lain si jurig hulu. Atuh Masarok layona dipindahkeun ka dapur sabab ngahaja meh teu kalengkahan layona ku kuring anu keur tagiwur hate. Orok tampolana akhirna jadi korban oge kitu teh Jang. Jang Ajid katut warga lembur sejena anu ngabandungan kana guaran caritaan Dorman. Estu dari anak keur ngabandunganana sakapeung bari ku mecrek. Nyaan teu bisa diantepkeun pisan eta jurig hulu teh. Sama meh loba deui korban wayahna euy. Warga lembur kabeh kudu kompak ngayakeun tareka khusus pikeun ngamusnahkeun eta jurig hulu. Kumaha mun kitu sadayana satujuan teu? Mangga Jang, mangga. Akang satuju Jang. Akang oge satuju Jang Ajid. Tapi sadayana tetep kada dibadantenkeun heula panginten sareng Pak RT. His, nyakantenan we atuh. Sanes bae badanten sareng warga atau Pak RW. Malih kalurahan katut RT oge kedah kacandakan badanten ngeunaan ieu masalah. Cek Jang Ajid. Akang sabuk pisan kana naon anu dilisankeun ku Ajid dembe. Ieu masalah teh memang kada diemutan deui kalayan Daria. Akang siap pikeun ngilu ngabantu. Cek Dorman mairan ku caritaan. Mesarea unggek tandaning satuju. Iwati nyinuning meureunnan anu teu satuju teh. Nah ari Akang, urang teh keur kapapatenan ieu teh. Tapi ngadon aya kecap janji kitu sagala ka wargi ari Akang. Nyai, eta masih di kewajiban urang sararea atuh. Demi kating teriman warga lembur katut urang duaan. Ah, pokona mah abdi teh satuju Kang. Leuwih hade urus papait heula Kang. Ajid jeung warga lembur tembong silih raden. Sedengkeun Kang Dorman kadenge nyarita deui. Nya, pasti eta mah diperhatikeun pisan ku Akang. Urang ditah warga we pikeun bantuan mula salalayon. Mohon tenang cek, abdi sadaya tangtos bakal ngiling ngabantos. Jang Ajid surti. Nya geus atuh ayeuna mah kabeh warga bakal sina mantuan mula sara anak urang. Nyai mah sing tenang omat. Ulah loba pikiran, lain gitu Jang Ajid.
Cek Dorman ngarerer Kajang Ajin. Mohon daras Kang, kitu tah ceuk. Ayeuna mah tong salempang sing tenang. Hayu kasadayana ayeuna urang barang damel. Pulasara ieu layon Nyi Mumun katut orok anu teu tua teu dosa teh sakumaha mistin ayo. Cek Jang Ajin nandaskeun. Nuhun sateu acan Jang Ajin. Cek Nyi Nuning reus. Gancangna carita, layon Nyi Mumun katut orok, hareureut terus di Pulasara sakumaha mistina. Bari dibantuan keluarga lembur. Nu bagian nyen Padung jeung sajaba-sajabana harita sibuk taya nu cicing, tandaning kabeh marilu bela sungkawa. Caturkeun ayeuna anu keur ngudag jurig hulu, harita teh terus mangprung nuju kabeh kalerkeun. Nepi ka lembur kaler, Gok Pasangrok jeung rombongan apud saparakanca. Jurig hulu antukna jadi muih teu bisaeun laju sabab terus pada ningker kulobaan. Jurig hulu meh teureun-eureun seuri Nyi Kiki. Pak RW jeung warga lembur sabenerna mah geus geremeseun naker ka eta jurig hulu teh. Malah diantarana anu terus meresat bedog seukeut bari ngancam ka eta jurig hulu. Sok sia, arek mantog deui ka mana sia jurig? Hah? Ku aing dicacag sia. Bener, dicacag da pejit ngambay teh ku aing kunyuk. Jahat, ngaganggu we manusia anu teu tua teu dosa sia. Nyok geura lakukeun ari bisa manyancag awak ngula. Hayo. Jurig hulu ngadonang tang ka warga lembur bari nyirorot ka handap turun. Eueun nu bisa ngahalangan kana tindakan warga. Nalika 3 urang warga pating salebrut nyabetkeun bedog seukeut na ka jurig hulu. Jurig hulu teu nyingkahan bedog seukeut anu pating gurilap, ngadon ngahaja dipapag ku pejitna. Aneh, bedog teh lain teurak nyabet pejit jurig hulu. Kalakah bedog teh pageuh kabelit ku pejit eta jurig. Sarta beunang direbut tina leungeun jalema anu narajang ka manehna. Sarta dina hiji tindakan anu mungguh di luar dugaan tur luar biasa. 3 bedog dikajatkeun ku eta jurig hulu. Sat nyat siut beuleusa cerap-cerap cungkal kusak kulahe. Eta 3 bedog deh narancep pisan kana dada-dada anu nyarekal nabil. Jika anu geus meunang ngatur 3 bedog deh terus baralik deui ka nu bogana pating belesat sarta cucreb kana beuteung sewang-sewangan. Jurig hulu tembong nyikikik deui seuri dumeh musuhna kabeh palastra set kalayang. Jurig hulu kakalayangan. Warga lembur diantarana anu terus babacaan sabisa-bisa minangka panyinglar setan. Kiwari ngadon diturutan jadi seungseurikeun ku eta jurig hulu batan sieun. Babacaan kitu mah moal mempan ka aing mah deuleu manusia. Cek jurig hulu bari gentak ngajojo jalema nu harita sisinglar. Kalayan dina gerakan anu cepat harita pejit jurig hulu ngablesur nobros panon kencana jalema nu keur sisinglar. Siut breus tobat mata aing bocos aduh. Cek warga lembur bari ngahanyungkeun ka tukang. Anu dibocosan panonna ngagerotari jeung can oge leungit tina panonna nu nyeri akibat dibocosan. Kiwari beuteungna nu jadi sasaran. Pejit jurig hulu teh sareatna mah leuleus, tapi mun dipetakeun bisa ngabahayakeun. Bisa heuras leuwih heuras tur leuwih seukeut batan pedang. Siut breus alah cungkel. Nalika jurig hulu nyabut pejitna deui tina beuteung warga nu jadi korban, eta warga langsung ngacungkal sakarat. Meh kabeh nempo eta kayaan, warga terus marundur, bangun anu beti seber. Kumaha ieu mun geus kieu? Teruskeun bae moro euy. Teruskeun, tong sieun kudu kitu boro tuluy. Boro. Sok boro sok. Pak RW ngilu ngagorowo. Tapi diantarana aya nu terus kabur leungit kawanina.
Nyok, geramara jodoh nyane manusia. Di munaran kabeh ku ngaing sia. Jurig hulu nangtang pikeun ditarajang deui ku warga. Tapi nalika keur kitu nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun lawe dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.